Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur nu aya di lembur, baraya nu aya di kota. Alhamdulillah ayeuna urang sadayana tiasa patepang suanten deui sareng simkuring dina dongeng Sundana. Alhamdulillahnya bagi sumangga supados teu nyangkolong kana waktos. Urang kawitan wae ieu dongeng anu ngabantun judul Wawales Kanu Telenges karangan Abah Kampung di Cianjur. Alhamdulillah ayeuna teh tos dugi kana bagian 3-4 nya palawargi. Sok supados teu nyangkolong kana waktos. Urang kawitan wae ieu dongengna. Sok kaparayun sadayana dengeur harita si Jured rubuh ngabebengkang maling lemah bari dina kaayaan teu inget di bumi alam. Warga anu nyakseni langsung kajadian eta meh teu percaya kana titinggalianana lamun teu ningali langsung mah. Sabab apa? Ieu si Jured teh hiji jago kapercayaanana ki raksabala anu kejem tur telenges. Tapi kujang dodo eta si Jured bisa ragrag, bisa roboh ngabebengkang bari dina kaayaan kapaehan teu inget di bumi alam harita teh. Sanggeus kajadian kitu mah ngaranjang dodo beuki ngerebet di kampung eta mah. Unggal imah, unggal warung teu sirikna di unggal tempat kabeh nyaritakeun kahebatan Jang Dodo anu bisa ngaragrageun si Jured, Ki Barong, Katut, anak buahna Ki Barong jeung si Jured. Ngaranna jadi bahan catur warga sakumna warga nu aya di dinya. Kangaranan beja. Secengkal jadi sedepa jadi sameter. Sok loba ditambahan mah. Ngaran Jang Dodo beuki ngerebet di dunia kejuaraan waktu harita. Cak urang simpen di haleun museum, urang tunda di Hanjuang siang, isuk pageto baris kasamper deui. Urang tunda carita Jang Dodo anu sakumna lemur meh di unggal lemur nyaritakeun kahebatan Jang Dodo. Ayeuna urang nyaritakeun lalampahana si Galang CLBK anu manehna nu keur ngajujug ka tataran Banten maksudna rek bebeja kanu jadi guruna nyaeta Ki Dungdang.
rek ngabejakeun kejadian anu geus lumangsung di Gunung Anjun yen lanceuk sapaguruanana nyaeta Kidanten anu geus ajal binasa uleungeuna Ki Raksabala. Harita manehna keur ngambah lalampahan leumpangna ngagedig bangun anu rusuh da hayang geura tepi ka tataran Banten. Dina hate manehna geus gilig hayang males alas ka nyeri ka Ki Raksabala. Ucara manehna bebeja kanu jadi guruna nyaeta Ki Dongdang. Urang kocapkeun harita teh wanci sareupna Cigalang geus tepi katungtung lembur Lebak Banten anu dicicingan kudu jadi guruna nyaeta Ki Dongdang. Harita manehna rumahu bangun anu capek. Alhamdulillah euy. Alah capek euy. Urang geus tepi kalembur si guru ya. Alah guru dagoan. Galang geus tepi ki guru euy. Mawa beja anu teu bisa anu kurang ngeumakeun ki guru. Cek si Galang harita teh rumahu bangun anu capek tapi manehna nuluykeun lalampahanana. Kira-kira pada Isa manehna jog anjog kaburuan hiji imah anu palatarana lega. Imah baheula hateupna ge masih ku hateup eurih tawa ku inyuk. Sanggeus jog anjog kahareupeun imah si Galang uluk salam kanu aya jero imah. Alhamdulillah tapi Sampurasun Surah mana Galang oi supe ekah ada di kohan cipan roba Galang geus tepi dah ekah oi jika nu di jero imah nembalan geus apalun kana sora anu di luar imah. Sanggeus aya nu nembalan mah si Galang harita oleh trak bukakeun panto barang berai panto dibuka di jero imah aya hiji tangtungan hiji aki-aki anu geus kolot kacida buukna geus bodas kabeh jenggot samet dada ngagebay panjang ka handap warnana geus kabeh bodas tapi sorot panonna masih seukeut jeung dina awakna ge masih keneh parigel tapi geus kaciri ari kekolotan mah da maklum geus aki-aki si hore eta teh Ki Dongdang guruna Kidanten jeung guruna si Galang CMBK. Harita keur diuk bari nyang hareupan paduan anu dikenot ku manehna bari serebung haseupna eta rokok ku Ki Dongdang disemborkeun bangun anu nikmatna. Bok si Galang ngomong kan jadi guruna. Aduh, geus tapi guru alhamdulillah oi. Galang geus tapi. Alah geus tapi guru.
Iraha, mana deka? Dicurug tuh lampahan nagaran, oh, geus anjog deui kadi deka heuh. Oke, oke deka, capek Malaysia, oke, nya guru capek teh galang teh. kumaha euy? Deka, kaya janten, kumaha kabarna si janten? Deka galang? Lain aja sekalian sia dia aduh galang deka. Beurang hayang panggil jeung si janten galang euy. Lain aja sekalian deka dia sia teh atuh. Aduh, ieu Ki Guru lain teh hayang dibawa sih. Aya kabar dah anu kurang digemakeun Ki Guru. Aya kabar naon kitu sia galang euy deka. Tiga kabar anu kurang digemakeun ka kami deka heuh. Sok caritakeun atuh sia teh cing bener deka. Minum heula aja deka dinya. Aduh sia teh. Anu capek kitu deka heuh. Sok minum. Nya Ki Guru sih. Poingon Ki Guru. Geus kitu mah si galang harita teh ieu. Da geus sadia aya dihareupeun menjadi guruna. Udah carita harita si galang legu minum bangun anu hananakeun harita teh. Sanggeus minum manehna pok ngomong kan jadi guruna. Aduh, Ki Guru tewas Ki Guru. Tewas naon deka sia ngomong ieu sia atuh. Tewas balik sok caritakeun aya naon deka. Dek wah jadi rada penasaran. Kumaha si dongdang ibu jeung kana buahna empat lawan ini. Kumaha nasibna si janten jeung anak buahna di ditu. Kumaha kehidupanna ieu deka sok ya kami deka. Kieu Ki Guru harita si galang teu loba carita deurek-deurek. Manehna nyaritakeun lalampahan ti mimiti idit di Tetar Banten. Si galang nyaritakeun ti mimiti manehna indit di Banten sampai ka tepi ka Curug 7. Harita ge dicaritakeun manehna pernah bentrok jeung budakna Kiraksabala nyaeta si Balon Ludra. Ditek-tek taya nu kaliwat. Ari Ki Dongdang anu ngadengikeun caritaan nu jadi muridna manehna ungut-ungutan. Bari kaciri paromana semu anu nafsu. Harita leungeunna dikepeulkeun jeung beungeutna ngembang wera siga nu nahan nafsu anu kacida. Sanggeus si galang ngadadarkeun lalakonna. Bok si galang ngomong kalau jadi guruna. Tah kitu Guru carita lalampahana urang teh Ki Guru. Balas Ki Guru Ki Guru balas kanyarina Kang Danten. Wing teu narima Ki Guru. Ki Danten sampai ka aja pati si Raksabala. Ayeuna pupuhu, ayeuna pagurona Curug 7 dicekel ku Kang Duro Guru ayeuna teh. Tapi masih kene di bawah kekuasaan Ki Raksabala Ki Guru. Oke. Anjir. Wani si Raksabala wadaran wadid kasayangan aing deka. Nggarang ku aing utang pati bayar pati deka. Utang uyah bayar uyah deka.
Nges, isukan mah orang jorang jeung kami deh jalan mau diantep ku aing sih rasa balik peresan sih buah ilmu naon sih wangi-wangi camplak kamu aing sarua jeung deung hargaan ka aing deh aing gitu mah nya guru eta mah geus ngajak esan guru galang oge teu narima ki danten kakang danten sampai ka ajal binasa guru tapi galang oge let wani tapi ilmu galang kan mamahi guru ngalawanan ke raki sabalama guru kang danten oge kan sampai ka ajal binasa kepada galang guru heuh sia can mahi dekah kudu ngalawanan sia sabalama eta mah lawanan kudu inget sama kudu aing galang wah gas ayeuna mah izuk orang mantau jeung aing itu dekah siap guru siap ayeuna mah geus ayeuna mah sia geura istirahat guru bisa teh lolodok mah sia tuh di dapur masih saya keneh urut aing dekah di sia geura lolodok ka indung cuk kidundang harita teh ditadahan ka si galang aing geus dititahkeun jadi guruna kitu mah manehna tuluy bacarita sabab manehna ge geus karasa lapar nah lu lapahan anu sakitu jauhna meh meakeun waktu 2 poe urang tunda cariosna si galang jeung nu jadi guruna nyaeta Kidundang ayeuna urang nyaritakeun di imahna Cibarong harita teh si Baron Ludra jeung si Juhro anu pamitan rek ini maksudna erek liar di eta kampung da keukeuh si Juhro nanagi ka si Balon Ludra hayang neangan ikeh cenah ku si Balon Ludra dianteur nepungan hiji imah nu rada jauh ti imahna Ki Barong harita teh si Balon Ludra si Juhro anjog ka hiji imah anu basajan imah nama pok si Balon Ludra harita teh uluk salam kanu boga imah sampurasun rampes di jero aya nu nembalan oleh truk aya hiji lalaki anu datang nyamperkeun geuning Aden Baron kumaha Aden kabarna sehat alhamdulillah aing sehat kamana eta Nyi Iting Iting aya eueuh ceuk si Balon Ludra nanyakeun ka eta lalaki nanyakeun anu ngaran Nyi Iting aduh Aden Nyi Iting teh ayeuna teh nuju ka cai meunaan antoro sampai sakedap atuh sakedapna oge cumping eta si Nyai teh Aden mangga atuh kalebet Aden kalebet heula sok ayo Juhro urang ka jero geus we di dieu mamang di luar wae nungguan nana sok mangga tuh Aden ai kitu mah mamang bade nyanak cai heula ka pegat sok mamang Juhro cicing di dieu
tepas we geusna bari nungguan Nyi Iting teh. Dan iting teh geulis teh. Geulis teh ikena hade. Pokona mah Juhro moal ngecewakeun. Cocok keur maneh mah Juhro euy. Pokona mah Nyi Iting mah wah pokona mah mantap keur maneh mah Juhro. Cocok pisan. Nu bener Den. Aden masuk ka pipita wae mamang. Mamang geus lila yo. Aden mah kapan kamari di mana ike. Di Kitoris. Itira. Atuh aing mah moal seubeuh Juhro hiji mah euy. Kudu tilu mah aing oge rek neangan deui di daerah dieu. Keun bae si Juret mah tong di pikiran mah. Engke ge geus hasil mah manehna pasti mantau deh. Nya Den, antep dah si Juret mah. Urang mah ayeuna mah senang-senang bae Den di dieu. Ike. Oh, gitu Juhro euy. Urang senang-senang we urang mah di dieu. Sakedeung deui ge Nyi Iting bakal norojoa. Eta mah bagian maneh. Urang mah erek ngobrol heula jeung si Mamang engkenya erek nanyakeun Nyi Tioh anu masih keneh parawan keneh masih disegel si Tioh mah. Aden mah geus neangan deui di Tioh. Aden mah neangan deui Ike. Ike dulu mah panggula deuna. Eta si Iting bagian maneh. Aing mah kerek ulin tuh ka imah anu belah ditu. Pokona mah imahna Nyi Tioh parawan keneh wahai. Pokona mah gumuleg. Pokona mah ampudan. Ceuk si Balondut harita teh ngobrol masalah ngomongkeun masalah awewe anu keur diincerna. Nah eta ngaranna teh Nyi Tioh cenah ngomong ka si Juhro mah. Si Mamang anu ka dapur mau cai harita teh geus datang deui bari mikeun cai jeung lalawuhna ka si Barundra. Mah ngadet ieu caina sareng ieu atuh lumayan aya kulub huik sareng kulub suuk. Nuhun Mamang euy. Nuhun. Ku uing katarima. Sok tah Juhro bisi maneh haus hayang nginum mah tong asa-asa. Mangga Den, mangga. Sanes kitu mah. Saludra si Juhro. Sanggeus kitu mah si Balundra si Juhro narimakeun pamere ti si Mamang eta. Si Mamang eta nu katelahna si Mamang Imin eta teh mangna Nyi Iting. Keur guntreng ngobrol di tepas harita teh aya nu nguruyung di belah lebak sing horeng eta teh Nyi Iting anu tos ti tampian. Bari manehna ngagembol wadah sigana mah sisihan meureun. Tuh Aden Nyi Iting tos dongkap gini tuh harita si Balondra si Juhro curiga ningali anu datang teh bener we di belah lebak anu jalana nanjak anu rek datar harita teh aya hiji wanoja anu lumampah nyamperkeun ka dinya. Si Juhro matana semiru disirikna ti belel-belel we ningali anu anyar datang
ningali di Iting anu beki dia beki ngadeketan. Oh, si Baron Ludra ngomong ke si Juhro. Tuh, Juhro, itu si Iting teh kumaha cocok keur maneh. Hah? Lumayan keur maneh mah atuh Juhro. Aden, bikin lagi rada genut itu Den. Aden itu bener. Den, kumaha rada genut, rada genut Den. Aden itu bener mereka Aden. Lumayan sia teh Juhro. Genut-genut oge, nu penting mah ahai pokoknya. Nu penting mah keur maneh mah Juhro ahai pokoknya. Aduh Den beragam genut. Genut mah tuh udah kumaha. Kadempet. Kadempet naon ari sia Juhro cibaleg ari ngomong teh bisi di cacabok wae. Tapi lumayan kan baiklah daripada mamang tuh menang ike weun. Lumayan pokoknya mah geus kitu mah eta nya Iting beki dia beki deket. Pok si Baron Ludra ngomong ka Iting nu karek datang. Bagea Nyai Iting, bagea Nyai Iting, tos di mana Nyai teh atuh. Jadi kayak Aden Baron. Tos lami Aden. Tos lami di dia. Sareng saha ka dieu teh Aden. Lumayan Ibi. Aya we kana saparapat menit mah ieu kaula bawa babaturan anu hayang ka Nyai Iting. Saha Den? Reuwas. Ieu si Juhro. Aden mong Den. Beki dia deket beki genut euy. Bae sia teh Juhro gedut oge. Den. Ayeuna mah waktu sekarang buru beak. Aduh, pawargi dicegatkeun sakieu wae. Dongeng kanu dinten ayeuna saekeuna pawargi Pak Bosna. Hatur nuhun anu kabah-kabung anu tos kitu naskahna kanggo dinten ayeuna. Hapunten nu disuhun hampura anu ditedak. Sapunyere pegat simpai aturai pati pandai. Wilujeng kantun PR